Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Puguh sarua sanaya oge sabenerna mah hayang nyaho saha ari Ki Jurangrong. Sebab saela ieu eta mangkeluk teh gerak-gerikna mungguh demit jeung misterius. Geus sababaraha kali tepung sakali oge sanaya mah tacan kaparengkeun ngadenge eta makhluk cacarita are lain ngagerang kawas kerud mah. Malah ku diiwatna Nyi Sunia sanaya mah jadi beuki panasaran bae saha sabenerna eta mangkeluk. Tadi nama sanaya teh geus boboleh jeung pegat pangharepan ku ningali pangalaman anu enggeus-enggeus sakur awewe nu diiwat ku maneh nama pasti tara salamet nyawana. Tapi ari Nyi Sunia mah salila ieu teh siga anu teu cecel teu bocel. Malah lian ti Nyi Sunia siga nu teu diguna sika teh ku Ki Jurangrong oge siga-siga anu ngadon dibere pangabisa. Bukti namun bener mah caritaan eta jalma Nyi Sunia teh bisa ulin jurus jeung kahebatan anak kacida ari dina sakilat sanggup maehan sabubuhan jalma mah. Ngan sanajan Nyi Sunia jadi boga pangabisa bet henteu karasa matak nyenangkeun hate sanaya. Sabab bari polah Nyi Sunia salila digondeng ku Ki Jurangrong teh siga anu teu ilahar. Sakitu geus 2 kali panggih oge geuning Nyi Sunia mah teu siga apalin ka sanaya bangunna teh hare-hare we. Misterius mungguh misterius jeung aheng liwat ti aheng Nyi Sunia teh siga anu kasarung lian ti geus teu nyaho kasasaha teh banguna kadirina sorangan oge sarua teu apalin. Anu teu kurang-kurang ahengna salila ieu teh Ki Jurangrong jeung Nyi Sunia siga anu ngahajan nutur-nuturkeun ka mana sanaya ingkah. Mungguh aheng kapan salila ieu sasatna keur nyuk-cruk jeung ngudag-ngudag Ki Jurangrong da kahayangna nulungan Nyi Sunia teh. Arenya haja dicuk-cuk mah teu kapanggih tapi geuning geus kajadian sababaraha kali katitenan yen anu nyampeurkeun ka sanaya teh malah maranehna. Model ayeuna lalampahan sanaya sakitu geus nepi ka wewengkon Batavia Ki Jurangrong jeung Nyi Sunia teh tetep aya. Nah hanya maranehna teh nutur-nutur ka mana sanaya ngaleos atawa ku kabeneran bae. Sanaya rada ting sariak basa Ki Jurangrong jeung Nyi Sunia datang ngadeuketan mangsa sanaya keur pada ngepung ku kabubuhan kumpeni. Sakur balad kumpeni nyawana diperenan ku Ki Jurangrong mun eueuh Ki Jurangrong tacan tangtu nyawa sanaya salamet. Nah hanya Ki Jurangrong teh ngahajan nulungan sanaya supaya salamet tina begelan pati ngalawan kumpeni. Mun inget kadinya sanaya jadi muringkak bulu pundukna. Bener manehna teh kajait tina bancang pakewu. Tapi saeutik oge embung ari nyawana dijahit ku mangkeluk jahat nu ngaranna Ki Jurangrong mah.
Sabot pikiran sanaya keur ulang si iket hideung mah geus tumanya deui perkara Ki Jurangrong. Dina hiji waktu maing teh kudu ngajakeun alung tik manehna. Ceuk si iket hideung lir nyarita ka dirina sorangan. Puguhnya eta mangkeluk teh kebak kurusiah demit. Kapan dina hiji waktu mah kami teh kungsi ngalaman kajadian anu kacida matak ahengna. Sanayang engklokan. Kejadian naon euy? Tempa si iket hideung bari angger ngungkuk nuturkeun urang kampung Marunda anu geus apal teh. Darekdek sanayang ngadadarkeun lalampahan anu kungsi kaalaman di leuweung pajajaran teh. Harita teh kami nyusut-nyusut Ki Jurangrong anu geus miwat nyisunia. Panulung tekan kami teh akhirna mah anjog ka jero guha anu ceuk bejamah baheulana teh salah sahiji karaton Pakuan. Tapi anu harita geus kasaput ku areuy jeung lulukutan kandel. Di jero guha Ki Jurangrong jeung nyisunia teh kapanggih tapi kaayaanna mungguh pikaheraneun. Ceuk sanaya bari nuturkeun anu keur lempang hareupeunana. Pikaheraneun kumaha? Omong si iket hideung sarua angger tonggoy. Nyisunia harita mamake pakaian putri kadaton. Kaayaanana mungguh murub biar hibar komaraan. Disanggul jucung dipasieup kewes ku kembang goyang inten permata. Atuh dari samping jeung kabayana oge ditaretes inten berlian. Mun geulis kawanti-wanti endah kapina-pina. Mun maharita aya bidadari turun ti langit. Geulisna tacan karuhan bisa mapagan geulisna nyisunia harita teh. Ceuk sanaya muji-muji kituna teh bari neuteup ku malayang kajauhna. Ari Ki Jurangrong deui. Pakaian oge sarua mangrupakeun pakaian jalma kabaheulaan. Bajuna bedahan 5 diikat lohen jeung di samping kemben batik hihinggulan. Nyisunia diuk anu geleng dina kursi gading gilang kancana. Jeung Ki Jurangrong ngagondeng nangtung sisieunana. Di sabeuleureun manehna duaan maung lodaya darpa nu jumlahna loba aya kana puluhanana buah ratusan. Pokona mah kacida ahengna tetenjoan harita teh. Ceuk sanaya panonna angger kajauhna. Kadenge kitu si iket hideung rada ngarandeg heula ngalengkahna malah masirahna make jeung ngareret ka gigir. Kumaha mimitina make bisa aya tetenjoan sarupa kitu? Cenah penasaran. Eta teh dimimitian ti saprak kami mapatkeun jang jawokan pameret ti Ki Guru Santa. Cek Ki Guru baheula mun sia boga kararepet anu hese kaungkulan pek geura papatkeun ieu jeung jawokan cenah. Ceuk sanaya. Kumaha cenah we si jeung jawokanana? Si iket hideung geus ngarandeg deui. His. Teu sagawayah diuar-uar kanu sejen. Sanaya nyamunikeun jeung jawokan pamere guruna. Sauti gue. Dengerin bola naon? Paling kurang eta jeung jawokan teh naon ngaranna? Ceuk si iket hideung beuki panasaran. Eta jang jawokan teh ngaranna mah Ki Santani Santi. Omong sanaya rada asa-asa. Si iket hideung kabireung reuwasud. Atuh eta mah jang jawokan boganna Ki Ginggi, cenah. Demi ngadenge eta caritaan sanaya oge ngadadak reuwas. Kami tadi tuyun ku hiji soragaib anu ngakukeun ngaran Ki Ginggi. Tapi di mana kisilah apalkan eta ngaran? Omong sanaya heran. Sia mah. Euy, lir ka gunturan madu lir ka urugan nyan putih make kudu deuketan ku arwahna Ki Ginggi. Si iket hideung eureun deui ngalengkahna sabab ngadon malik ka tukang neuteup sanaya salila-lila. Saha Ki Ginggi teh? Da kami mah teu apal, sanaya heran. Ayeuna mah tuh atuh ayeuna mah giliran si iket hideung anu ngadadarkeun ka nyahona. Ki Ginggi teh nyata nama hiji sinatria anu hirupna dina zaman pajajaran akhir. Dina pintonan pantun anu ramen ditabuhan, ditabuh di wewengkon Sumedang Larang mah. Ki Ginggi teh digambarkeun jadi lambang bebeneran anu salawasna teu weleh ngabasmi kajahatan. Omong si iket hideung. Sanaya megat kalimah.
heula. Ieu urang teruskeun heula pangalaman kami, pokna. Sora gaib anu ngagukeun ngaran Ki Ginggi teh ngajak pasaya ka Ki Jurangrong jeung ka Nyi Sunia. Herana, Ki Jurangrong teh disebutna teh Ki Banaspati, ari Nyi Sunia disebutna teh Nyi Mas Layang Kingkin. Omong sanaya, ngadenge eta padaran teh si Iket Hideung mending ngarenjak bakating kurewas. Nyaan kitu teh. Memang kitu anu kadenge kami harita teh. Tembal sanaya. Aki kami nu baheula kungsi medar cerita teh. Cenah antara Nyi Mas Layang Kingkin jeung Ki Banaspati lir munding rarakitan lir kuda papasangan. Omong si Iket Hideung. Dina palebah naon sapamadegana teh? Tanya sanaya penasaran. Dina milampa kejahatan di dunia. Lamun Ki Banaspati minangka raja kejahatan, nya Nyi Mas Layang Kingkin mah jadi ratuna kejahatan di ieu dunya. Maranehna teh nyakung si hirup dina zaman Pajajaran akhir. Malah cek aki nya maranehna duaan anu geus ngalantarankeun ajen-ajen Pajajaran jadi nyirorot. Leungiteun Komara jeung dijarauhan ku batur teh. Ngaran raja jadi goreng ku samablak kulampah aparatna. Aparat jahat di karatuan Pajajaran teh nyatana Ki Banaspati. Saengko jeung Nyi Mas Layang Kingkin. Selir ratu anu kabek ku cita-cita nyaita hayang kumawa sorangan di karaton. Cek si Iket Hideung mani panjang lebar medar kanyahona teh. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, satu tas ilalakon rengse lamun aya umur jeung aya waktu. Insyaallah kapayuna urang baris medar lalakon Ki Ginggi, Nyi Mas Layang Kingkin, Ki Banaspati dina lalakon klasik sajarah anu jajarna saripna di Pajajaran. Ieu lalakon teh kajadianana lumangsung 200 tahun sampai meh zaman sanaya anu keur dilalakonan ayeuna kasukri. Sanggeus ngabandungan padaran si Iket Hideung sanaya mah ngadon ngalamun. Nya kitu lalakon teh kisilah. Omong sanaya sanggeus ngahulang rada lila. Kitu anu kami apal mah. Nganu mata kami mah nyebutkeun untung mun sia make kudu dideukeutan ku arwahna Ki Ginggi teh. Omong si Iket Hideung siga anu sirik dumeh cenah sanaya mah kungsi ditepungan ku arwahna Ki Ginggi. Diomongan kitu sanaya mah boro-boro ngarasa atoh nu puguh mah bulu pundukna jadi ting sariak jeung hatena beuki hariwang bae. Manehna hariwang ku mikirana nasib Nyi Sunia. Kisilah kami mah mani ngarasa hariwang risi boh Ki Jurangrong boh Nyi Sunia ayeuna teh keur kasarumahan ku bangsa lembut anu cikeneh ku kisilah dicaritakeun. Tegasna mah kami teh hariwang arwah Nyi Mas Layang Kingkin nyurup ka awak Nyi Sunia jeung arwah Ki Banaspati nyurup nyaeta ka si Jurangrong. Geus kitu dua anak ngahiji nyieun kekacauan di idunya. Cek sanaya ngagerendeng. Ngadenge omongan sanaya lalaki orang kampung Marunda teh meni langsung nangkel kana cangkeng si Iket Hideung bakating ku sieun. Ngajadong sia. Naonan ieu teh? Maka tungkal tangkel segala rupa. Si Iket Hideung ngepeskeun leungeun eta lalaki. Tapi anu nangkel mah meni pageuh nyekelna teh. Ami mah henteu apal kana ngaran-ngaran urang Pajajaran anu hirupna ratusan tahun kaliwat. Dan kami apal pisan ieu wewengkon teh baheulana mangrupa wewengkon kakawasaan urang Pajajaran. Kami ge hariwang dademit-dademit Pajajaran baralik deui ka dieu. Cek urang kampung Marunda teh bangun hariwangeun pisan. Nya kitu ieu wewengkon Batavia teh baheulana boga karatuan pakuan Pajajaran hei kisilah. Omong sanaya neuteup ka si Iket Hideung. Is puguh we atuh. Kapan kekawasaan pakuan Pajajaran teh ti wetana nepi ka Dharma Ayu, ti kulonna nepi ka ujung kulon, ari Sunda Kalapa atawa anu ayeuna nelahna Batavia teh. Kapan palabuhan penting bogana karatuan pakuan Pajajaran? Omong si Iket Hideung nerangkeun. Pantes atuh ari kitu mah. Tembal sanaya. Pantes kumaha? Nya. Pantes saupama Ki Jurangrong jeung Nyi Sunia make ngalantok ka ieu wewengkon teh. Omong sanaya deui.
Upama kitu mah meureun sia teh percaya inya yen nyemas layang kingkin jeung Ki Banaspati teh geus talurun ka dunya deui meureun nya, omong si Iket Hideung. Diomongan kitu bab sanaya teh balem manehna risi naon anu dicaritakeun ku si Iket Hideung teh kitu kanyataanana. Cantang tu kitu kanyataanana, omong si Iket Hideung basana ngeunaan sanaya ngaharuk bingung. Aki kami baheula teh nyarita antara Ki Banaspati jeung Ki Ginggi teh di baheulana oge geus jadi musuh bebuyutan. Dua anana sakti mandraguna, dua anana teh nya teu bisa silelehkeun. Atuh Ki Banaspati jadi lambang kejahatan, ari Ki Ginggi jadi lambang kebenaran. Kamana Ki Banaspati indit nya di dinya deui Ki Ginggi nuturkeun. Dina arti sejen Ki Ginggi teh salawasna ngajaga Ki Banaspati. Kejahatan teh salawasna teu boleh digondeng jeung dikontrol ku bebeneran. Pikeun kasaimbangan hirup, moal pikeun kapincang. Cek si Iket Hideung panjang lebar. Nah maksud kisilah teh rek nyebutkeun yen lamun Ki Banaspati turun deui nguak ngawe ka tentraman dunya, Ki Ginggi oge otomatis bakal turun ka dunya. Omong sanaya panasaran jeung hayang manggihan kaputusan. Kami mah percaya kana eta hukum. Hukum kasaimbangan di mana aya kejahatannya di dinya aya bebeneran. Kejahatan salawasna bakal digondeng ku bebeneran. Pon kitu deui, bebeneran salawasna bakal diganggu ku kejahatan. Sabab mun dina ieu kahirupan salah sahiji geus teu nyieun kasaimbangan, nya meureun di dunya teh tungtung dunya teh ayeuna. Nya meureun di dinya tungtung dunya teh ayeuna. Si Iket Hideung nyarita pinuh ku palasapa. Bab sanaya teh balem. Omongan si Iket Hideung teh karasa jero jeung hese kakobet nas-nasna kajaba mun dipaluruh ku batin deui. Tapi sagala napi nu kurusia kabaku misteri. Kayaan Ki Banaspati jeung Ki Ginggi teh sarua peteng. Cek aki kami baheula boh Ki Banaspati boh Ki Ginggi hirupna teh ngaratus tahun ngalaman tilu raja nepikeun ka raja Pajajaran nu pamungkas anu gugur di Pulau Sari. Cenah cek sakaol anu sejen mah tumpur puguh papandemanana. Tapi ari Ki Banaspati jeung Ki Ginggi mah teu puguh raratanana. Disebutkeun marawat puguh teu kapanggih aya di mana papandemanana. Tapi disebutkeun hirupna puguh teu puguh di mana jirimna. Cek sakaol mah disebutkeun Ki Banaspati teh teu oleh diudag-udag ku Ki Ginggi supaya kejahatan anu dipilampah ku Ki Banaspati henteu leupas kadali tepikeun ka marahna tilem teu puguh raratanana. Ari ku mata batin jalma nu bisa mah cenah masih keneh katoong yen duana teh masih keneh silih udag sanajan geus aya di alam sejen oge. Wallahu alam, omong si Iket Hideung deui. Rengse cacarita ngeunaan Ki Banaspati jeung Ki Ginggi pamustunganana ti luaranna teh laju neruskeun lampah rek muruk kampung Marunda. Lalaki urang lembur teh dititah lempang di hareup deui. Sanggeus meunang sababaraha lilana ku kurubutan di tempat poek pamustunganana marekna teh anjog ka hareupeun lawang kori. Kusabab kaayaan teh wayah janari atuh lawang kori teh tacan aya nu muka. Malah masa kitu kaayaan geus mimiti subuh oge lawang kori teh anggar bae nutu. Nah euy, lawang teh masih kena tacan dibuka. Si Iket Hideung teu sabar sebab awakna kabulusan da kaibunan bae sapanjang peuting. Bisa jadi tacan aya nu wani muka. Sebab kitu ceuk babadamean peuting tadi oge. Tembal lalaki urang dinya teh anu tadi nuduh jalan. Saha ngaran sia teh? Si Iket Hideung kakaranyanyakeun ngaran ka lalaki tuduh jalan teh. Kulaki bohim nun. Ngadenge si Iket Hideung nanyakeun ngaran sanaya jadi seri sorangan. Sakitu geus sababaraha lilana manehna babarengan jeung si Iket Hideung. Tacan kaparengkeun tumanya kana ngaranna. Zaman bareto mah memang kitu ngarasa henteu sopan. Mun kasaluhureun tunyutannya ngaran teh. Atuh kitu sababna sanaya teh teu wani tatanya rek ngadaguan si Iket Hideung bae anu nikukur.
Sanaya teh teu wani tunyutanya angot keur jalma-jalma khusus model si iket hideung mah. Aya kalana ngaran teh dirusiahkeun, hartina jalma anu boga pangabisa mah tara sagawayah ngawanohkeun ngaran ka jalma saliwat. Malah kapan teu kurang-kurang aya jalma nu ngahaja nyamunikeun ngaranna ku rupa-rupa alesan. Contohna bae sanaya meunang ulas-ulas taun mah ngaran asli teh disamunikeun, anu kawentar harita mah kapan manehna teh nampalan dian si Jangjang edan. Da lamun geus ngaluarkeun pangabisa sapasang leungeunna teh meber siga Jangjang dipake ngababukan musuh. Bisa jadi ieu inohong anu datang ti wewengkon Karatuan Sumedang Larang teh bakal leuwih geunaheun mun dilandi si iket hideung bae. Urang lembur babadamian, ulah wani muka lawang cenah mun nyusud can baralik. Ceuk Ki Bohim rutret kana panto waweg lawang kori. Basa maraneh lila nungguan tapi lawang kori can dibuka bari semu keheul si iket hideung teh tumanya. Nah geuning lawang teh can dibuka bae. Kapan kuduna mah urang lembur teh geus nyahoon yen sia geus datang. Omong si iket hideung teu sabar. Ki Bohim oge sarua teu sabareun rumeh didagoan salila-lila lawang kori teh can dibuka. Kusabab eueuh muka bae Ki Bohim mere isarah ku niru-niru sora sato leuweung. Au, au, au. Cenah mani ngalang lawung sorana teh. Kode teh nya. Nya eta isarah keur dikanyahokeun ku urang dieu bae. Mun urang dieu tengah peuting rek asup ka jero lembur supaya lawang kori dibuka teh nya kudu disadakawas kitu. Kakara lawang teh dipangmukakeun ceuk Ki Bohim. Nyawa kitu mah atuh beuneu tadi aing teh rek ngalang lawung kawas sia bieu. Sora naon eta teh? Sora aulnya, ceuk si iket hideung. Teu kaburu ditembalan ku Ki Bohim sabab lawang kori nu diwangku tina kayu jati golodongan teh. Bari kekep teh kadenge disadang ngagerit. Basa geus lawang geus muka di jero lembur sabubuhan jalma mapageun. Ngan sanggeus nyaho nu datang teh ukur Ki Bohim ditambah ku jalma-jalma anyar pinanggih duaan. Urang lembur teh hookeun siga anu ngingu kaheran. Kamana ari nu sajen? Omong salah saurang ti manehna. Nya eta euy, Ki Bohim ngadadak bingung dina neangan pijawabeun. Nya eta kumaha? Anu nanya teh jadi penasaran da bongan Ki Bohim teu bisa ngajawab tatak. Ampura euy. Kami teu bisa kukumaha. Batur-batur kami teh anu nyusul-nyusul karaman teh nyatana mah dikakala ku eta dademit. Kami teu mangga pulia kajaba kami salamet teh da pura-pura pae. Baru nu sajan teu salamat. Urang lembur curinghat. Ki Bohim geus teu bisa mere jawaban. Ki Bohim geus teu bisa mere jawaban ku omongan kajaba ukur ngeluk tungkul bangun handeuleun geus nepikeun beja nu kitu unina. Ukur sakedapan beja apa beja-beja ditepikeun ku cara patalepa ku sakadet netra oge sakumna urang lembur teh geus nampa iber yen batur-baturna anu nyusul karaman teh teu bisa baralik deui sabab dibinasa ku karaman teh. Atuh ari geus nyaho kitu mah guyur salelembur ear saja jagat. Kaum awewe jeung barudak leutik careurik ting jalarit bari maridangdam nyebut-nyebut salakina atawa anu jadi bapana kusabab tiwas dina ngabela bebeneran. Kumaha atuh kajadianana? Maka bisa cilaka kabeh teh kumaha? Cek urang lembur ngarang sadan jeung merekpek Ki Bohim ku rupa-rupa pananya. Henteu kabeh cilaka. Pan kami mah salamet saurang. Omong Ki Bohim bari curugna nuduhkeun kana hariguna. Tapi eta jawaban teh teu matak ngabubungah anu ngadenge. Da meureun maranehna teh panasaran kunaon salakina atawa bapana ukur balik mawa ngaran wungkul. Nya eta atuh. Pokona mah. Cek Ki Bohim bibirigi digandeui sabab inget deui kana kajadian peuting tadi. Darak-dak Ki Bohim medar deui pangalamanana disebutkeun yen karaman anu ngiwat parawan lembur teh pasti sabangsa siluman
Sabab salian ditindak tandukna anu aheng pikasieun teh oge ngabogaan pangabisa anu teu ilahar. Ukur sakadet netra batur urang anu samagreng ku bedog teh dibinasa ku sakali gerakan. Lamun kami teu ngalalapkeun awak kana rawa jeung pura-pura paeh mah meureun kami oge binasa, ceuk Ki Bohim. Sia mah dacal maletik buri sia Bohim. Urang lembur semunyeuna dumeh Bohim salamet sosoranganna. Lain urusan ludeung jeung sieuna. Anu kudu dipikiranan mah kasalametan nyawa deuleu. Nah akhirna naon wanian oge ari pamustunganana tina muajal mah. Ki Bohim teu suka dumeh dituding leutik buru. Nya dumeh dituding leutik buri. Menggeus cek urang lembur. Ngan ari ieu nu duaan, saha ieu teh? Nya urang mana kami oge teu apal. Maranehna teh kasarung di tengah rawa, peuting-peuting ku kurubutan di tengah leuweung bari babalasekan dina leutak embel. Kabeneran make nincak suku kami. Atuh batan kapentingan di tengah rawanya mending milu we ka lembur. Ceuk Ki Bohim bari neuteup kasih ikat hideung jeung sanaya. Ngadenge eta caritaan sawatara orang lembur teh kerung siga nu teu suka lemburna kadatangan ku jalma anyar pinanggi. Salah saurang lalaki tengah tubuh anu jangkung jalugjug jeung kumisna baplang nuruntul nyalahkeun Ki Bohim. Bohim, nah sia teh geus poho kana pantrangan kampung Marunda. Omongna nyurang. Henteu poho. Kaman anu penting mah asal urang ngararep di urang. Nya asal ulah ngararep di urang we ye jalma duaan teh. Tembal Ki Bohim bari ngararet deui ka si ikat hideung jeung sanaya. Si ikat hideung maju ka hareup. Siga-siga keur ngoromongkeun aing duaan ha. Cenah nulak cangke. Sok caritakeun. Soal naon ieu teh? Omong si ikat hideung. Ki Bohim neuteub heula ka si kumis baplang. Sok we bejakeun ka manehna. Omong si kumis baplang bari ngararet ka si ikat hideung. Ari geus nampa parentah kitu mah atuh Ki Bohim teh malik neuteub ka si ikat hideung. Isilah lamun rek reureuh sakedapan mah pek teh teuing ngan poma teu meunang ngararep. Keur kampung Marunda pantrang kaimpungan ku semah leuwih ti 2 poe. Omong Ki Bohim. Basa ngadenge eta caritaan si ikat hideung mah teu bingung teu kaget malah basa ngajawab oge sahinasna we. Tah mun kitu mah aing rek milu hee sapenting we. Omong si ikat hideung. Narima jawaban sarupa kitu Ki Bohim teh ngararet deui ka si kumis baplang. Kumaha geuning kitu tembalna teh Ki Jayeng? Ki Bohim nyarita ka si kumis baplang anu nelahna Ki Jayeng. Bejakeun we. Masing ukur sapenting oge teu bisa kitu. Omong Ki Jayeng bari siga anu teu ngarasa perlu ngalaret ka si ikat hideung. Atuh ayeuna mah giliran Ki Bohim anu mangnepikeun eta talatah lir juru basa bae. Ari si ikat hideung nempo talajak Ki Jayeng anu siga teu ngajenan ka manehna teh paromana katingali roba. Bejakeun tuh kasih kumis ngaplek nu ngaplek cawer teh. Kunaon make sieun kaimpungan ku aing. Omong si ikat hideung bari panonat teu ngararet ka Ki Jayeng siga anu males ku polah Ki Jayeng. Ngadenge si ikat hideung ngahina ka dirina, Ki Jayeng nyuruntul ambek. Nyarita naon sia bieu? Ngahina sia. Nganggap aing ngaplek jawer. Aing mah jalma anu teu deung-ludeung deuleu. Ceuk Ki Jayeng mimiti neuteub ka si ikat hideung. Bejakeun ka si kumis ngaplek. Lamunnya mah jalma teu deung-ludeung. Manehna teh pasti geus kojor ti lalep kana rawa leutak. Lain ngacedog ukur nungguan. Nungguan bae pangkeng. Omong si ikat hideung nyaritana ukur ka Ki Bohim bari teu hayang ngararet ka Ki Jayeng. Ki Jayeng geus teu bisa nahan ka ambek. Barang ngadenge eta hinaan teh mah namongan belesat bae narajang ka si ikat hideung. Ngan basa leungeunna ka karameta si ikat hideung mah geus miheulaan narik leungeun Ki Jayeng bari ditongtak ka hareup. Atuh sabatay atawa awak Ki Jayeng teh nyolontot ka hareup terus ngudupung dina taneuh. Memeh Ki Jayeng cengkat dampal suku si ikat hideung geus nincak tonggong Ki Jayeng.
Ki Jayeng ruga gregeg hayang cengkat tapi teu bisaeun. Siga-siga tonggong teh katindihan ku catang kai anu badag gacida. Ningali si Iket Hideng nembongkeun wawasen sanaya gewat wae misa. Mangga silah. Mun sagala dieunan wae atuh. Keun bae atuh mun teu kudu ngararep di dieu. Jeung barina oge rek nahawan make kudu cicing di dieu lah. Tujuan orang mah ka Batavia teh ya kapan? Omong sanaya ngalalemu si Iket Hideng supaya teu nyieun masalah di kampung Marunda. Saha nu hayang es di dieu? Aing mah hayang ngawarah ieu mangkluk we. Ieu mangkluk teh kudu nyaho yen. Henteu sakumna jalma daek dilecek kitu bae. Si Iket Hideng masih keneh ngadadatkeun dampal sukulna kana tonggong Ki Jayeng anu katembong papalengkingan bakating kunyerieun jeung eungapeun. Ningali Ki Jayeng digencet ku dampal suku, Ki Bohim nyamperkeun si Iket Hideng bari sanduk-sanduk menta dihampura. Isila atuh hampura we euy. Ki Jayeng teh tua kampung lulugu kami sadarea. Pilaku manehna kudu dihina hareupeun rahayatna mah. Atuh angot kang ngaran boga pangkat. Pangkat teh deuleu lain dipake adigung-adiguna. Dipake nya campadeun. Tapi sabalikna boga pangkat mah kudu bisa dipake nang tayungan jeung ngajennan degeun. Sabab ku jalan kitu batur oge bakal saruan nang tayungan jeung ngajennan manehna. Omong si Iket Hideng bari masih keneh ngajajak tonggong Ki Jayeng. Aduh, hampura tuh kami guys. Mantap ngajak we ah. Eungap euy. Aduh, hampura kami. Moal kikituan deui. Da ari panyana teu kisila teh lain jago. Cek Ki Jayeng masih keneh papalengkingan. Tah, 2 kali sia nyieun kesalahan teh. Jadi upama kitu mah sieun sote kasaluhureun, ari kasahandeupeun mah rek anggar we ngalalayak ha. Omong si Iket Hideng panasaran ku polah Ki Jayeng. Ih, teu pisan-pisan maksudna. Hampura tuh. Omong Ki Jayeng deui ngagurinjal sabab danaga si Iket Hideng teh mimiti dikurangan. Aing teu butuh sia meta hampura. Anu perlu ku sia dipilampah mah montong sok nganggap enteng ka sasama jalma. Ka aing tadi sia mani mumul cacarita. Sakalian hayang nyarita oge mani kolu dipihapekeun cina nyimpang ngaliwatan bibir batur. Bari aing nanageun aya di dieu. Ceuk si Iket Hideng masih keneh nafsu. Nya hampura, kami moal kituan deui. Masing ka sasaha bae oge. Tembal Ki Jayeng. Tah, kitu ka hayang aing teh. Ceuk si Iket Hideng nempas. Supaya terjadi kapapanjangan sanaya ngajak si Iket Hideng supaya gewat tinggalkeun eta lembur. Hayu ah, urang buru-buru mangkat. Ambeh teu telat teuing geus silah. Tah dengekeun ku Cili sia. Aing mah sabenerna mah teu hayang ngacadog dieu. Ngan aing teh penasaran we kunaon jalma anyar pinanggih maka dipake pantrang ku urang Marunda ha. Teuk si Iket Hideng. Basa si Iket Hideng nyerita kitu sanaya oge. Bet jadi panasaran hayang milu nyaho kana sababna. Atuh ari ukur hayang nyaho sarsilahna pantrangan kampung Marunda mah henteu kudu make jeung aniaya batur sagala rupa euy. Ceuk Ki Bohim ngageunggeureurkeun pola si Iket Hideng. Kuandeng sia. Si Iket Hideng nyegag ka Ki Bohim anu harita keneh langsung merungkut. Kilang kitu Ki Bohim mah geus nyarita deui ngan ayeuna mah nyaritana teh ka Ki Jayeng. Ki Jayeng, nah bejakeun wae ku kami riwayat kampung Marunda teh. Pokna. Keun bae ku aing we terangkeunana. Tembal Ki Jayeng bari ngajak si Iket Hideng katur sanaya malar daek reureuh heula di imahna. Kami teh anyar pisan nguras balong. Aya bogo aya tampele. Malah lele jeung mujair teh teu kaitung. Bisa rek dipai satawa dibareulem. Pek teh teuing sing seubeuh. Omong Ki Jayeng ngupahan nu keur ambak teh ditu nama. Sudi aing mah. Moal rek nya teu boga deui. Omong si Iket Hideng inget deui kana pangalaman peuting tadi. Ngadahar semplekan daging jelema anu nyangkaruk dina beuteung bogo di rawa bangke teh. Ceuk sanaya ngengklokan. Heueuh. Mun nyarek nyuguhan mah tuh sampakeun we pais lauk emas atawa gurame lah. Pokna. Aya eta oge. Ngan kudu ngahajan ewak heula meureun di balong anyar. Ki Jayeng rada ngahuleng.
Ngahulang heula ari di pentaan lauk emas atawa gurame mah. Ari ngadenge manehna di ogan dahar masih iket hideung teh rada hegar paromana. Kumahan terek kitu atuh beteungna teh mani kukurubukan peuting taderek dahar ngeunah oge teh tulus da kaburu dirurujit ku papanggihan teh. Urang leureuf bae euy. Heueuh, urang leureuf bae heula di dieu euy. Omongna bari ngararet ka Sanaya. Sanaya unggeuk bari mesem tetela geuning si iket hideung mah leahna teh mun dibibita ku dahareun. Cek pikir Sanaya bari ngingkig nuturkeun anu geus laleumpang miheulaan manehna. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.